Tuh, tinggal di sawah tuh. Tuh tangkal awi tuh. Tangkal awi. Ya, oke gengs, kita sekarang lagi tunggu padi. Ya, lihat padi sekarang tuh. Lagi hijau, hijau, hijau. Ya, kita lihat dulu. Kita berkeliling sebentar. Oh, ada makhluk, geng. Wah, dia teman saya ternyata. Dia sedang menggebah-gebah manuk. Menggebah itu bahasa Sunda ya. Dalam arti bahasa Indonesia itu menjauhkan burung dari tanaman padi kita. Mari kita tanya. Kur, kadi oi. Keraon maneh? Bahkan manuk biasa tunggu Nah, yang digebah-gebah teh mau karung atuh udah mau beak parena ge. atuh manyesa engke Yang daharnya nya atuh itulah manusia. Ya udah aja lama mah terlepas di daharnya pangabutu. Lapar geus ku eta mah geus pasti. tuh geus loba tipe Mana cingcing mana pi teh? ampun. Oh eta katempo euy, poek geuning. Eta kur gebre-gebre kur wah eta kur, ade kur. Ade pisan mana euy. Lagi we ini kan Eueuh keun bae eueuh mah. kakaler Kakaler siap Ngomongna lah. Indonesia Sunda itu Ya, kumaha mana campur we campur. oke Orang Indonesia, tapi orang lagi kudu bangga tina budaya Sunda urang kan gitu. benar Bener, sok terus ikur. benar cek dia Sok gebahkeun deui atuh manuk teh karunya eta. Mang, tunggu. Iya ngagebah-gebah manuk. dan jangan lupa like subscribe di Heeh. channel Warga Julia Ulah poho ta eta anu Support. amal teh euy, heueuh teu cukup ku salat ibadah teh. Ta eta marane ayeuna ngasubscribe jeung mendukung berkembanglah channel ieu eta teh sarua jeung marane berpahala gitulah. tonton kunaon Sabab channel ieu mah sabab kalau mau didukung gimana ieu mah tinu silatna budayana sagalana insya Allah manjang diangkat di dieu mah budaya Sunda. asa dukunganna heula like jeung subscribe tontonna tong hilap Ta nya ta eta lain ku hayang duit lain. Eta mah duit mah nomor 2 lah. Nomor hijina mah hayang ngembangkeun budaya nomor hijina mah. Sabab budaya teh warisan urang, mun teu dijaga ku urang rek kusaha deui. Kitu kan? bener Ayeuna urang ge tunggu sawah na sarua jeung budaya nya kurnya. ya itu Budaya naon kur? adat Sunda teh ya Naon? namun orang teu boga sawah diantepkeun ka kanan di kanan ku manuk da urang pasti kalaparan kan tina diusaha nyawa urang bener Bener kur kitu kur. Heuda jelema mah ai teu berang dahar teh. Teu hirupnya. Rek kumaha bisa nayang duit teh dahar nya. Mata kudu nuhun sia ka petani euy. kudu nuhun ka urang teh Tah. urang salaku petani Heeh. maneh mun petani moal seubeuh Kitu bener. maneh gawe ka pabrik ketang pabrik maripuh ketang kanu lainnya dagang naon Ayeuna pemerintah nu di luhur bisa ngatur urang ku sabab beuteung seueuh kurnya. tak eta Lamun teu seueuh kur mau bisa ngaturnya, mau bisa mikirnya. Geuning kekerbekan sare we kerapat ge kurnya. eta Teh kurang dahar eta teh. Kurang syukuran teh ka petani kurnya. oh kurang syukuran anu ripuh mah anggar nu dihandap Ripuh we anggarnya geuning kurang ieu buktina. Oh tapi dari ripuh ge kudu sabar jeung tawakal kurnya. saya juga pernah pengalaman di pabrik ripuh di pabrik mah diatur-atur disuruh-suruh capek Mending di lembur kurnya. nah di lembur Ya, usaha, jadi petaninya. petani apa aja yang halal kerjakan lah gitu. Heeh, siap. Di pabrik mah ngan saukur ngabeungharkeun anu boga pabrik Heeh. gitu. Maneh paeh pabrik mana yang deui nya dengan pegawai nya. Paeh mah pabrik mah yang deui. Soalnya petaninya sehat udah seger. Heeh, siap lah. Sehat. Kono. Heuh sakitu amat euy ulah poho subscribe kurnya naon dikur. Jeung like, komen. Oh, kekurangan mana? Ieu, dukung pokona mah. Insyaallah kapayuna kanu mistis atuh sagala og ieu beragaya. Kana mistis wae maneh mah euy. Mistis ya kanu mistisna lah rada ieu di dieu rada seneng lah kanu sagala lah kanu orangnya sagalana hewan-hewana Siap. kanu budayana Dukungnya. dukung siap Heuh enak kamera ieu kitu kualitasna goreng wae cenah mun ngomen teh. Heuh sok dukung. Ke lo boga duit urang meuli SLR kurnya kitunya. iya urang modal ngan saukur HP Samsung Tah Samsung we Samsung baheula. Heuh sok kur tutup heula kur, tutup kur. Assalamualaikum Amat subscribe-nya. warahmatullahi wabarakatuh tong hilap subscribe jeung like komen Sip.